si supir. Udah jelas ya jadi supir kepribadian. Yo, aing beli dia, bukan beli dia. Kumaha sih? Iya bos, maaf. Nah, gitu. Jadi pun aing teh kudu gusar geser ka ditu. Ih, kudu nyaho atuh bos aya sebelah mana? Ih. Sendal aing ka mana yo? Oh, sabelah. Itu non bos, sendal pelain tuh. Ih, oh. Sumputin ku sianya. Sia sok jahat jadi supir doang ge. Sebutin ge. Henteu. Asli butuh pun ya. Haram jadah doang ieu pegawe. Hebel aing dijieun hau. Raregas kieu. Aing dek hajat dijieun hau kieu. Ih, rugi aing atuh. Boleh potong ban. Mau alasan. Kunaon bos? Bos. Kunaon? Mabok. Makanya meunang ulah mobil atuh sok mabok bos. Meuli kuda. Oh, nabah sia. Kamu sia daging tukang angon. Embung geuning ading. Atuh mangkana. Geus batur kabeh. Mang, iya lamun bisa make batu kalina ulah gelede-gelede nya. Leutik. Jeung samena ulah boros-boros. Ambe untungna gede pan urang ih. Oh, Mang, oh. Ya, pasti weati manehna ye. Ya naonnya nih? Ih, kan datang-datang minta putus bae. Kunaon sia cengkang kado ngalamun bae. Kalau aing boy, arek mata diputuskan aing ku beben aing. Hah, Nora awewe di pikiran ya aing ya kepantaran sia. Aing mah awewe salembur ku yang dibebet kabeh. Awewe anu ngora, awewe anu perawan, awewe anu rangda, anu kolot ku yang dibebet. Nora. Lah aku sia boy. Umur beda 1 tahun doang jeung aing. Aduh, gimana? Kenapa anu mutuskan aing balik deui? Makana gawe karena yang tampan kalah sama yang mapan. Ya contoh aing yo. Tegawe-gawe. Aing. Bener kita boy kata-katana. Semangat. Wih, proyek gede yo. Terus pasti ngebutuhkan loker loba yo. Kira-kira sahanya bos nanya. Hoi. Nak maling semen aing sia. Itu bos. Isi orang sia conat. Dak naon si Harun? Cuaca kalau eta bae dibau sia. Barangan bahasa conat. Aing mah keur ngidekan semen yo. Yo kosna borongan proyek gede yo. Proyek saanya kira-kira. Sia teh nyala sepatu aing ya. Kurinya teh sia mun ka tampang mandor mah. Wih, eta mah sepatu mandor nat. Sia ieu mandorna. Bangunan gede kieu. Hebat sih yang jadi pemborong. Ayo loker unat. Aing gawe yuk. Saya yang digawe emang. Emang sih lulusan naon? Woi lah, nat kudu nanya ke lulusan segala sih. Gawe kieu doang ge. Emang kudu make ijazah gitu. Pokoknya gawe jeung emang kudu komplit persyaratan ya. Kayak ijazah. Kedua SKCK. Katilu kartu kuning. Keopat kartu merah. Aduh paling penting sih SIM. Buset, ketat amat nat. Tapi eta nu terakhir. Kok kudu aya SIM segala? Aing bagian pengiriman nat. Pengiriman banget sia. SIM eta ieu Run artina surat izin mengaduk.
melester, mengecor, memalu, memaku. Eta artina. Si SIM kos itu main teboga tuh Nat. Lamun SIM mobil yang boga. Oh, si mobil. Ya udah gitu mah. Dia aing ge aya we bagian supir mah. Ai sadaek mah. Nah, aing cocok Nat ya nu kieu ye. Aing bisa jadi supir deui. Kira-kira mau mobil naon Nat? Supir mobil deui. Tuh, supir gerobak. Tuh samaon pasir pakai gerobak. Tapi kajen lah, yang penting main digawe demi cinta aing. Kamirna. Dilakukan baik ku aing. Gawe gerobak ge, narik gerobak ge. Oh, si demi cinta, cinta Kamirna. Ya udah, kowe yang si ayeuna diajakan gawe yo. Mulai ayeuna saya diterima, Rong. Jadi aing diterima digawe Nat. Ya, akhirnya aing digawe deui. Nat, bos. Sebelum digawe, orang kasbon heula tuh 1 juta mah. Tu sial-sial tuh yang tu sial, gawe encan sial, geus minta kasbon. Teu sabar geledek gitu. Woi, bos. Ih, ampura tuh bos. Ih, ampura. Tu sia gawe ge encan, geus minta kasbon. Sia mun aya kasbon tah cabutan tang awi. Karep ngibere kasbon sia. Bo. Aya bos. Bos. Urang kagawe naon yeuh? Sia kumaha sih Nat? Jam beraha ieu? Pagawe geus areueuh. Rugi gede aing kieu carana mah atuh. Nya sorangan budgetna pan. Dan saeutik. Hujan bos. Tadi ku urang teh baralik. Masih ngarering pan. Bos apa sahabat? Cicing sih, buat aing geus gede. Udah tegas ya jadi mandor. 1000 alasan bae saya dikeluarkeun ka aing. Eta tukang sia saha eta? Pegawai anyar bos, eta mah supir. Bos, ngakil aja. Ki. Oh. Atuh kira ki. Kamana ki na? Tadi ka jauh. Awetannya. Oh. Blagus ya kerja di mandor doang ge. Hayang segala make supir. Dek nurutan aing sia. Ai, bos ulah salah paham heula. Ieu mah supir ge supir gerobak. Oh, supir gerobak. Suruh tutur aing bae tuh, lagi bawaan pasir panjang jadi supir gerobak. Ilang gara bawaan. Irun bae, kadi itu kemana sih, Pak? Kok dia ngomong gitu? Kesel. Ih, gerobaknya di mana, Bos? Ih, tadi tuh, di situ tuh. Di si Atang. Cokot bedi si Atang. Cokot. Kita bosnya. Ya. Bener yo? Mapai jalan setapak, ngider sisi lembur, hirup geus teu boga sempak gara-gara lobang anggur. Ya ieu pagawean sia geus teu bener ya. Pondasi sampai ditu, ieu benang sampai dieu. Ndek korupsi apa ndek kumaha sia ieu? Hah? Naon sih kok? Adat-adatan bae. Itu yang boga mandor teu bener. Hayang menjadi pemborong tapi teu jelas pagaweana. Atuh barina mandor kos kita dipake, atuh jele banget, jele mama banget kayak banget maling di jen mandor. Paham Iya. beren ka tampang jele mama? Oh, bener ya. Sing bener sih tanggung jawab kumaha ya. Dan beres bos, ini mah karena kasorean. Ai, main pitah-pitah bae. Sumpah urang henteu. Enggeus kau ulah percaya pembelaan eta mah ya. Ya, buktina aya ya, tuh buktina tuh. Paku kunyana disumput-sumputkeun tuh. Wah, bener berarti ya iki mah. Sia korupsi iki carana mah. Bener ya mah, geus kanyaon buktina tuh. Bos, sampai kita mah dipantek. Jangan pada gue besi, paku mah dipantek lah disumputkeun. Ulah percaya ke nyana mah. Ih, Geus bos, ganti baik urang mandorna. Ieu mah geus pasti adil dan beradab. Geus lah mumpung aing can keluar modal gede ya. Sia ku yang dieureunkeun, sia ku yang mau dipake, aing ngelek eureun lah. Gagal ya proyek lah. woi bos, orang semua hutang loba di warung rumah ya, bos.